Manco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah haturan dulur pemirtub salam baktos kasadayana mugi adanget ayeuna sapapaosna aya dina sehat lahir tumekaning batin. Oge salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Alhamdulillah kalayan izin Allah simkuring pun RT Uya dina waktos ayeuna tiasa deui nepangan dina channel YouTube anu dieusi ku acara hiburan mangrupi budaya dongeng Sunda. Sampentawis kamari sambil ngantosan naskah dongeng Jaka Picung jilid 2 bagian kahiji anu salajengna sempet dieusi ku Mute atanapi musik RT sareng carpon Sunda. Atuh ayeuna nama alhamdulillah simkuring sejak ngaguar deui lalakon Jaka Picung anu salajengna. Dina ieu carios masih keneh karangana Kang Asep Mulyana BE kalayan dibantes ku sadayana kru diantawisna Cep Agung, Ahendra, De Akmal sareng Cep Ajis. Teu kakantun oge ngahaturkeun nuhun ku pangdedelna ti sadayana dulur pemirtub anu parantos komen, like, share oge subscribe-na. Mugia urang sadayana kengeng rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oge kalihna ti eta dina ieu carios dongeng aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa tawakup hapunten anu saageng-ageungna. Nu salaresna mah ieu mung ukur carios dongeng hasi karangan jalmi biasa. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos Jaka Picung bagian ka-1 jilid ka-2. Yua manco. Bulau maur bodas nyacas tur bengras kasieup ku hejo ngemploh nu rajeg jeung ngeplakna jagat raya. Nambah wanda endah nu taya pepadana dipirig ku mangrupa wirahma sora sasatoan nu keur pating aracelok dina dahan tatangkalan. Bari ngiciskeun jangjangna estuk matak endah genah mernah tumanina. Mugia jadi pangeling-eling sakumna jalma nu kumelenang di alam dunya pikeun negrakeun rasa syukur jeung tafakur ka Zat nu Maha Kawasa nyatana Allah Azza wa Jalla. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Bandung Kidul katelahna temahna di pakidulan pipir gunung nu parentul. Kecap hiji sajarah pahlawan nu mela rahayatna jeung lemah cai. Didinya aya hiji ciri ku mangrupa patung jalma nu keur nyepeng sanjata buhun ku mangrupa kujang. Anu ngaranna Tugu Juang Pahlawan Toha. Cipicung, Cipancur ngaran lemur nu paeunteng-eunteng tapal wates nu ngahijikeun antara dua tempat tina hiji desa. Eta lembur nu tadina jauh rasa jeung jauh raga kiwari geus jadi ngahiji ku sareatna antara dua hate anu kahirupana pinuh kulalakon jeung carita. 5 tahun geus kararung Cipancur kiwari geus jadi lembur tentrem adem ayem aman sentosa kerta raharja. Teu kurang ku sandang pangan patani sugih kaum buruh deripuh karyawan teu susah ku sababiahna pupuhu lembur jeung rahayat katut pangurusna. Ayeuna geus saarah jeung satujuan pikeun ngaheuyeuk dayeuh ngolah daerah sangkan gemah ripah repeh loh jinawi. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Saperti halna dina carita jilid ka-2 ieu kiwari ilham atanapi Jaka geus ngahiji ngajatuk rami jeung Dewi tegesna geus jadi pasangan anu sah malahan geus ngabogaan titipan ilahi nyatana katurunan anak lalaki anu umurna kira 4 tahun oge 5 tahun Jaka jeung Dewi ngarumah tanggana cicing jeung anu jadi kolotna Dewi nyatana pasobar. Sabab Dewi anakan hiji-hijina atuh ari pakasabana Jaka ayeuna ngurus kebon palawija jeung sawahna pasobar. Ari Dewi mah di imah ngurus anu jadi anakna jeung mairan salaki katut anu jadi bapakna. Da ari indungna Dewi kacaritakeun 11 tahun geus ninggalkeun alam dunya. Ari encir ayeuna teh meunang kapercayaan pinuh jadi badega atawa pagawena Juragan Uteng anu kiwari eta Juragan Uteng 180 derajat babalik pikir jadi jalma anu bager berehan tur loba amal hadeh pikeun sakabeh rahayatna. Malahan katingali di hareupeun imahna Juragan Uteng geus aya wawangunan sarana ibadah nyatana masjid anu ngajengleng tur gede.
eta sakabeh waragad wawangunan jasana Juragan Uteng anu ayeuna geus kacaritakeun jadi jalma anu bager ramah someah tur soleha teh tegesna babalik pikir kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Ari anu jadi anakna Juragan Uteng nyaeta Dede Ebol kiwari kacaritakeun geus boga pamajikan ka urang Sumatera nyaeta ka anakna Bang Rodi tea. Malahan ayeuna manehna cicing di Sumatera geus boga perusahaan sorangan nyaeta pabrik minyak sawit. Atuh mun mangsana balik atawa ngariung jeung Juragan Uteng mah ukur satahun sakali dina mangsa poe lebaran. Kirim-kirim heula deak mah Majis, Cep Agung, Ahendra. Manco dulur pemirtub kaum dangu sadaya anu sakumaha biasa satacan simkuring ngalajengkeun kana acara dongeng simkuring baris ngabsen heula dulur pemirtub sadayana di antawisna nyaeta ka tim sepak bola CFC anu dipupuhuan nyaeta ku saderek Eli Rustandi dilajengkeun ka Mang Olin anu sok manco di kantorna sana saurna teh lamun di waktos istirahat dilajengkeun ka Mang Cibo, Mang Epen, Mang Acong Asri, Cep Sandi, Kang Heri Kobra, Kang Tisna, Kang Iyeng, Kang Ustad Lukman tah di RT hiji, Kang Dedi Banong sareng Teh Rasina haturan wilujeng manco. Atuh anu salajengna nyaeta aya kintunan salam ti Bapak Muhri anu alamatna nyaeta di Kampung Pasir Manggu Desa Dahu Kecamatan Cikeusah Serang Banten nyaeta ti grup alumni SD Sukamaju angkatan 1887 nyaeta di antawisna Bapak Agus si supir truk tea, Bos Walfafer Bapak Herul, Bu Eha Big Boss tea ka Ibu Bos sareng dilajengkeun ka Bu Eli, Bu Iyo Bos Baso. Teras dilajengkeun deui ka Bu Encu si jahe tea saurna teh, Mamah Neti. Dilajengkeun deui ka Ibu Sukmawati, Ibu Mumun sareng Ibu Osih, Ibu Mae kuncen lembur tah saurna haturan wilujeng manco ka sadayana. Dilajengkeun deui ka Ibu Ade nu linggih di Subang haturan wilujeng manco kum saurna saur Bapak Muri saurna teh nya kum kasadayana teu tiasa diwincik wiji-wiji nyata sa Kampung Pasir Manggu haturan wilujeng manco dulur pemirtub kaum dangu sadaya supados teu nyangkolong teuing kana waktos di acara dongeng urang lajengkeun yua manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya catur dina hiji poe kirawanci haneut moyan dina mangsa Juragan Uteng keur diuk ditepas bari ngalepus udud merhatikeun encir nu keur ngamandian mobina Juragan Uteng teu sawatara lila kadenge Juragan Uteng ngageroan ka encir. Cir ka dieu heula jang sakedeung kami aya nu rek diobrolkeun. Oh Juragan bade aya pikeun saeuy nyaon. Encir nyampeurkeun meh rengkuh ka Juragan Uteng. Geus beres can barang gawena. Acos Juragan kantun moe pae engke tos panas da nyuci karung deui kamari teh acan gaing kaburu poek. Atuh sok ka dieu tah diukna na kursi kami aya tanyakeunun. Yuh mi asa leuwas pekawis naon ta Juragan? Tema encir nyusul tepus ku pananya. Kieu jalu nu baris ditanyakeun ku kami teh encir asa geus lila teu balik ka pasantren nah teu sono kanu jadi guru ceuk Juragan Uteng meh dumareuda nanya ka encir dibarengan ku rasa reueus jeung nyaah ka encir sabab kakara harita boga pagawe siga encir nu bisa dipercaya jeung jujur. Nyumawi tos teu wengi abi teh ngimpen wae papenyak sayang mama pamiji-wijian mah Juragan enjing abi bade uwi heula pangan mama dieu mur. Jang cik bae tepungan heula kitu guru hidup tong hariwang keur bakal di jalan mah ku kami dibere jeung ieu sakalian kami teh rek nitip aya rejeki saeutik sugan we jadi berkah keur kami sakulawarga. Heuh kitu jig kaitu cir tepungan heula isuk mah tong tamelar ka kolot mah pamali. Temal ibu nani nu katingali datang ti rohangan pamon.
bari nanggeuy baki nu dieusi ku cai kopi jeung lalawuhna. Geus kitu Bunanih nyambung deui cacaritaanna ditujukeun ka encir. Heeh, pan duit encir mah aya di ibu, gaji encir mah pantara dicokotnya ku ibu teh dikumpulkeun we dina laci. Baru ari sugan teh nah gaji tara dicokot kitu nah encir tara aya kahayang. Sumohon juagan da unga jincen ge abi masuk di pasihan ku juagan istrinya ku ibu. Hatur nuhun mung abi teh aya kamelang mun abi wi heula cocokan abi teu kapaban ke teh. Hehehe. Keun we rek diparaban lah ku ibu tong hariwang encir mah. Wios Bu teu kejang aya repot da ku abi ge baja dicicipkeun heula ka jaka. Nah encir boga inguan naon meuni siga nu berat ninggalkeun. Temal juragan Uteng siga anu aneh kusabab teu apaleun encir boga kukutan sato piaraanna. Eta boga marmot wasiki ge meuni reueus melang ninggalkeun. Nuhun juragan abi teh gajuh mamot mangka teh anyakan bisi ngajuh teu kacungkuan mah kumaha atuh juragan. Eta pirage marmot sugan teh naon we. Hariwang deui juragan mun ngajuh teh anyakna bisi dipaok jaak mah jika mari geus cinjip wae siga nu hayangeun. Cenah mah eta mamot teh turunan ti Afrika. Atuh isuk mun jadi rek balik heula mah tuh pilih rek kana motor atawa kana mobil pek bae ji ku kami dibere keur meuli bensin mah. Ceuk juragan Uteng biantarana bari dibarengan ku rasa kanyaah ka encir bari dibarengan ku ngenyot ududna disambung ku ngahuapkeun goreng peuyeul. Wios juragan abi mah hoyong mapah we mapai suku gunung ecang-ecang ajag-jagkeun awak. Kitu pagunemana juragan Uteng jeung encir waktu harita dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Gancangna carita dina poe isukna sabadana keluarga juragan Uteng katut encir ngalaksanakeun salat subuh. Encir katingali geus haget dangdan bari ngagandong rangsel nu dieusi ku babawaan. Oge encir geus narima duit gaji anu teu saeutik jumlahna katambah ku titipanna duit juragan Uteng niatna sodakoh keur ka pasantren nu dipupuhuan ku Mama Haji Karta katambah deui encir dibere keur bekal di jalanna. Kitu caritana mangsa encir rek lunta heula kanu jadi guruna. Juragan abdi angkat heulanya ku abdi dikancun punten we pajamalan abdi ku abdi dikantunkeun heula samentawis. Encir sungkem kanu jadi dununganna bari teu weleh awakna rengkuh tandaning ajrih ku anu jadi dunungan. Cir pangjurung ti kami mah hidup sing salamet di jalananya omat tong luas leos kamana wae tong siga si RT sok ngidar wae hirupna teh. Nah mamawa ka kuring ni dongeng mah ngadongeng we si dongeng mamawa ka kuring. Danya si RT mah luas leos juga orai kadut. Muhun kan insyaallah temal encir semu nu dumareda teu karasa dina juru panonna aya nu ngalemeng cai herang tandana sedih rek ninggalkeun anu jadi dunungan. Geus kitu sasalamana pindah ka juragan Uteng. Gan punjennya abi ceuk encir manehna teu kuat ku ngarasa sedih harita mah teu kabendung eta cai panonna bedah nu satuluyna encir nyegruk bari sungkem ka juragan Uteng. Ari juragan Uteng ge harita mah sarua jeung rasana encir. Kalayan kurasa kanyaah nu kaliwat saking juragan Uteng ngagabrug ka encir bari pok nyarita. Jang kami ge hampura rumasa kami geus loba dosa. Iku kami didoakeun sing salamet di jalanna nya bageun. Mun geus nepi bejaan ku SMS we ka kami jeung titip saur we ka Mama Salanti kami kitu ucapanna juragan Uteng bari ngalepaskeun rangkulanna encir. Atuh geus kitu mah encir pamitan bari ngucapkeun salam ka juragan Uteng katut bojona dulur pemirtub kaum dangu sadaya.
Atuh geus kitu mah encir ngaleos dijajab ku paneutupna juragan Uteng jeung anu jadi bojona. Singket carita encir ngagidi katebeh kaler niat rek ngajugjug ka imahna Jaka sarua rek bebeja ka Jaka jeung Dewi. Satepina encir ka imahna Jaka nu saterusna bebeja rek ngulang heula. Atuh geus kitu mah encir ngaleos katebeh wetan ngajugjug ka lembur pasir nyempil niat rek manggihan heula akiatan. Cag urang tunah heula lalampahanna encir waktu harita. Ayeuna urang caritakeun di hiji pagunungan anu temahna di sisi lembur anu tapal wates jeung lembur pasir nyempil nu kahalangan ku gunung jeung lamping pasir nulung kawing. Nu katelah eta lembur nyaeta Pasir Paros. Di eta lembur aya gunung nu jarang kasaba ku jalma, tegasna gunung masih geledegan atawa angker. Tapi di pertengahan eta gunung angker teh katingali aya hiji saung anu leutik ukuranna, malahan sok katingali aya haseup anu ngelun siga aya nu keur ngadurukan atawa anu keur mirun seuneu. Pertanda eta saung aya nu nyicingan, nyata pisan geuning. Di eta saung teh aya dua urang jalma. Nu hiji awewe nu umurna kira tengah tubuh, anu hiji deui saurang lalaki anu umurna kira 18 tahunan. Dina hiji poe di eta saung kadenge aya sora awewe nu keur cumarita anu pinuh ku rasa kanyaa. Santana, Jang Santana. Kitu gegerwana eta awewe. Geuning eta awewe teh nu katelah maepon, ari anu digerwana nyaeta anak tunggalna nu ngaran Santana. Naon atuh mah gegerwan wae ti tadi kan geus dibejaan ti tadi uing kagok keur ngasabedog. Kadieu heula Jang, ieu pangnyokotkeun heula cai. Mak hayang nginum. Atake mak cager atuh meh teu nyapekeun batur. Tema Santana nu satuluyna asup ka jero pangkeng tempat maepon ngagoler bari ngasongkeun cai nginumna. Rek ka mana deui ari hidup geus ngasabedog. Tong wara ka mamana cicing heula jeung emak. Wah, cicing we nu geuring mah. Tong loba tanya. Urang teh kudu dahar. Tema Santana bari muncareng kanu jadi indungna. Punten dulur pemirtub, tong dipicontonya ieu mah ngan saukur dongeng karakter. Oh mat, ieu mah ngan saukur simbol dina dongeng aya hiji karakter. Punten ka dulur pemirtub sadayana teu kengeng dipiconto. Geuning maepon teh indungna Santana anu hirup geus lila nyaung-nyaung di leuweung. Geus lila gering kulantaran ngabatin nu jadi anakna bantangu kalakuana nu sok migawe babadog ka saban lembur. Geus Jang, kalakuan teh tong kitu wae. Neangan atuh pagawean anu halal. Sumpah mama teu ridho lamun hidup kitu wae. Wah, geus lah teu hayang ngadengena mah ngomong. Ayeuna mah sok geura bejakeun di mana eta disumputkeunna eta buku kitab ilmu si apa Jarot. Uing meh sakti moal aya nu ngelehkeun gelut. Tema Santana bari ngagunyeng anu jadi indungna nu keur ngagoler bari ngararasakeun ka nyeri. Wah Jang, mak mah moal mikeun. Da amanat ti bapa hidup tong wara lebikeun mun umur hidup can manjing. Heuh, ari kitu mah uing ayeuna init. Deing sabaraha poe uing balik ka dieu deui. Tah mun engke uing balik mah kudu mikeun eta buku kitab. Uing rek balang siar neangan keur puputuh jeung sakalian rek nyukcruk neangan si apa Jarot. Kitu tembana Santana bari ngecengkat init ninggalkeun eta tempat bari teu woleh nyoren bedog dina cangkengna. Niatna rek lunta ngabadog ka unggal lembur bari neangan laratan nu jadi bapana nyaeta Bah Jarot. Geuning dulur pemirtub, Santana teh anakna Bah Jarot. Paingan atuh aya kecap pribahasa uyah mah moal TS kaluhur. Dina rindrat tekad ucap lampahna estu teu miceun sasieur ceples ka anu jadi bapana nyaeta Bah Jarot. Nuhun Gusti. Pangeran abdi sadaya mugi pangjagakeun sareng pangriksakeun kanggo pun anak
sareng mogihapun anak teh singgara babalik pikir aya dina jalan ridho Allah. Kitu ceuk gentasna hate Ma Epon waktu harita bari teu weleh ngecelakeun Cimata tandana pasrah sumerah kanu kawasa dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Cag urang tuna heula carita Ma Epon nu keur ngagoler nyorangan ditinggalkeun kuno anu jadi anakna. Ayeuna urang caritakeun santana satu tasna ninggalkeun anu jadi indungna nu keur kaayaan gering. Santana lunta ngakidig ke tebeh wetan nyorang wahangan gunung lamping nulung kawing jeung leuweung nu geledegan. Pikeun santana teu jadi ukuran, nu penting mah hasil maksud jeung tujuan. Gancangna carita santana nu geus sapoe jeput nyorang lampahna harita kira wanci tunggang gunung anyog ka suku gunung di sisi lembur temahna eta lembur nu ngaran Pasir Nyempil. Awak santana kuleuheu, tenagana karasa leuseuh, karasa capek akibat ku nyorang perjalanan anu cukup jauh jeung lila. Nu antukna santana boga kaputusan rek eureun di eta lembur. Dina kaayaan kitu, santana nu geus karasa capek manehna ningali di sisi eta lembur aya warung. Atuh sok sanajan manehna teu boga duit keur mayarna, niat rek reureuh bari menta dahar kanu boga warung. Dasar geus jadi hal kebiasaan santana sok barang penta bari maksa mun teu dibere tuluy disiksa. Saperti halna harita santana nu geus tepi ka eta warung, santana teu uluk salam heula estu mata kaget ka anu boga warung. "Woi, ceuk, cikuring menta dahar lah. Aya naon tah deungeunana? Ayam bakar aya weuh atawa gule domba? Sok buru uing menta teu kuat yeuh lapar." Ceuk santana ngomongna bari sentak porongos ka anu boga warung. Geuning anu boga warung teh taya lian nu kungsi kacaritakeun dina jilid kahiji nyaeta Ceu Apai. Menak deui dulu pemitub yeuh sareng Ceu Apai. Alah, geuning sujang nah meuni ngareurewas meuni teu uluk salam heula atawa punten kitu. Meh euceuk teu reuwas, Ceu Apai katingali ngarenyag bari nemalana rada morongos kanu anyar datang. Na ari maneh? Ala kalau baca capek, kuruing ladangan hayang dicagok sia. Tema santana kalah beuki muncak amarahna. Geus kitu Ceu Apai ngoloyoh ka tempat nyimpen daganganna. Nya atuh jang mun kitu mah teu aya rencang sangu nu dipunut ku ujang mah. Aya ge tahu tempe. Tema Ceu Apai meh awakna ngadeg-deg. Ngarasa sieun ku santana. Tekung silila Ceu Apai geus nanggeuy piring nu dieusi sangu jeung tempe nu saterusna dibikeun ka santana. Geus kitu pok Ceu Apai nyarita deui. Mangga yeuh jang, mung ieu ayana da ayeuna mah tos sore atuh. Sagala ge seep rencangna mah. Iyo, ieu teh naon sia da celok? Barang hakan jeung kieu patut. Atuh geus kitu mah keleweng eta alas anu dipikeun ku Ceu Apai teh dialungkeun ka buruan eta warung. Na ari maneh teu ngadenge? Uing tadi hayang dahar jeung naon? Santana nu terus molotot ka Ceu Apai. Atuh da ayam bakar mah teu aya jang. Paling oge enjing ka pasar heula euceuk teh. Tuh, tempo kumaneh sia. Itu hayam loba di buruan. Nama tak naon itu pencit heula kumaneh. Ceuk santana bari ngageuweungkeun bajuna Ceu Apai. Itu mah atuh da sanes hayam euceuk jang. Eta mah hayam batur piraku kudu dipencit. Teu hayang nyaho uing mah. Penting uing hayang dahar jeung bakar hayam. Cik kitu sia. Solontot gebruk we harita Ceu Apai labuh alatan disuntrungkeun ku santana. Dina kaayaan kitu teu kanyahoan juga aya sora ti tukangeun santana. Aduh. Nah aya naon ieu teh ribet kieu. Tah geuning pucuk dicinta ti koto pun tiba. Heuh kebeneran maneh datang we celok. Sok buru tuh panggocikeun hayam sia. Aduh re maneh caa. Eta ngomong menit eueuh tak rama pisan. Teu apa kuring teh RT di dieu euy. Tema Pak RT ngarasa aneh jeung ambek ningali kalakuan jalma nu anyar pinangih bet kitu. Kalah ngalawan sia maneh teh. Mun waktuna teu beak didagor sia ku aing maneh teh sia. Teu celok. Heuleuh waktosna seep dulur cag urang tunda heula dihandeuleun sieun mangsa datang urang sampeur deui. Insyaallah dina bagian anu ka 2
jilid kadua ye dongeng urang lajengkeun. Simkuring pun RT Uya amit mundur amit bungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.